mangga urang beteng keluar jadi buci truk nah kanyahoanana ieu setelah di ka dokter ke ke dokter scanning ternyata cek dokter tidak ada penyakitnya bodoh ta dokter beteng saya kitu gede na penyakitan tolol dokter sakolana di Amerika goblok cekin penyakitan pugu eta geus bede beteungna dokter bodoh jadi mere obat jauh penyakitan atuh pan dokter bisa mere obat setelah lamun penyakitan rongsen deuleu hasil rongsenanana ternyata cenah sehat jantung sehat paru-paru sehat darahna bagus 120/100 wah hebat geus masalah ieu mah pugunya ngap-ngapan ngap-ngapan ieu geus teu bisa dahar geus teu bisa nginum tapi cek dokter tidak ada penyakitnya sakit itu kadeulean ku urang periksa deui nyana di rongsen geus scan geus kemo waduh di kemo dibotakan asupkeun ke borongsong borongsong mah cek bahasa urang mah bahasa dokterna mah teu nya urang borongsong tutupan geus naon atuh sukeun ka alat-alat ke kanyahoan didinya berbagai-bagai teh kanyahoan wah mimiti persirahan percelian perirungan kemo mah gitu jadi detail spesifik segala rupa engke aya didinya tah tertera sirahna segala urat-urat anu aya di kemo mah komplit terkomplit urang masih keneh ngabahas tentang kisos panjang dongengna panjang carita anak nu padahal mah jelas di Indonesia mah teu berlaku hukum kisos kajen teuing teu berlaku ge nu penting urang nyaho kana hukum-hukumna supaya urang bisa ngajaga diri urang ulah sampikeun ngabinasa ulah sampikeun ngabunuh lantaran sanajan di dunia henteu di hukuman tapi jaga di Rabbul Jalil di mahsyar dipayunin Gusti Allah berlanjut ulah ngabunuh cacak ngatak ge ngatak teu puguh teu karuh ngatak ieu bakal kena bae ka di akhirat boro-boro ka jelema cacakan ka ucing ge bakal diadili saadil-adilna insyaallah wali ucingna maling lauk dikata ku urang ke urang boga dalil ai kakarak ngeok-ngeokan mah haju dikatak cek ucing kula ai maling can tapi geus dikatak kula deuk ngatak deui berjalan kisos jaga bales-balesan nu di dunia henteu dilaksanakeun di akhirat bakal diselesaikan satu persatu insyaallah mantap kurang memeh maut sing tobat heula ka Gusti Allah subhanahu tubu ilallahi taubatan nasuha lamun dihampura ku Gusti Allah jeung pasti ai nyaan tobatna dihampura ke dibacakeun mah dibacakeun eta kasalahan-kasalahan ngan haju dihampura ku Gusti Allah lamun urang bisa tobat mantap ulah eureun-eureun urang salila hirup kuari lobakeunlah tobat ka Gusti Allah secara lisan urang maca astaghfirullahal wa atubu ilaihi
gitu secara lisana, secara kitu batinana langsa kaduhu ngalaksanakeun dosa-dosa jeung ngazam moal balik deui. Ieu mah ya Ki Zaid ditatuan ku Ki Umar make tatu jaifah teh hartina tatu anu jero kayaning dibacok jero atawa dikampak baranti ngampak tangkal kayu kuari dikampakeun kana hulu sedang atuh mah eta jero urut kampak atawa ieu malah geus kebal teu ngagunakeun pahat kurang ditendenkeun ka walikatna sia ku aing ceger jero awi eueuh meureun jang mahat maning walikat pasti ti awal nama boga permasalahan-masalahan nganu jelas Ki Umar natuan Ki Zaid Ki Zaid atawa mecahkeun pepeteuyan di dieu pepeteuyanana dibuacok Sunda mah panaya pepeteuyan coba Melayu mah nya pepetean pepeteuyan eta ngaranna tah dibacok jero ta eta fal hazu ay falil wali al hazu faqat kawalina ngisosna ieu adalah sekaligus hazu bae hazu teh potong leher bae Ki Umar ngabohewelan Ki Zaid dengan cara mahat atawa ngampak atawa pepeteuyanana dibuacok jero nemu Ki Zaid teh na ieu pihak Ki Zaid walina lapor kanu berwajib tangkap Ki Umar integrasi untuk jelas atau henteu kebenaranana selaku pembunuh pelaku penganiayaan terhadap Ki Zaid. Ternyata setelah data komplit dengan saksi-saksi maka benerlah Ki Umar nah eta teh geus bae langsung penggal bae beheung da geus bae beakeun eres Ki Zaid Ki Umar tapi wa fi qaulin maka falihi cek dina hiji kaul mah lakukeun seperti kalakuan Ki Umar bae lamun Ki Umar nganiaya Ki Zaid teh ku cara ngampak hulu kampak deui lamun Ki Umar menganiaya Ki Zaid ku cara mahat walikat pahat deui lamun Ki Umar menganiaya Ki Zaid ku cara motongkeun pepeteuyanana atau ngebacok deui ujung-ujungna para rahe ieu mah paeh kabeh kan cara malesna doang paeh-paehan deui aya gaya mah pertanyaan kumaha lamun aya hiji jelema TKW di Arab kemudian TKW tersebut dek dizinahan memeh dizinahan ngabunuh heula ta eta kumaha apakah wajib qisas wajib al qatil wal maqtul finnar qatil jeung maqtul kabeh bae taman neraka komo ieu mah lain dek ngabunuh dek dizinahan paneta mah lain dek ngabunuh ngaranna dek dizinahan cacak-cacaknya na dek ngabunuh ka urang dipiheulaan ku urang kena kisos bae komo tamah
ditanang karak doang ya di gitu zinahan kemudian dibunuh wajib kisos kumaha lamun aya jelema statusna tukang teluh ieu mah Haji Supyan ieu mah di ditu di Sukabumi ngaranna bagus sial tukang teluh goblok jasa insyaallah eta sebenarnya mah kewajiban di negara untuk membereskan para tukang-tukang teluh kewajiban di negara panggil tukang teluh kumpulkeun kabeh di kabupaten paehan tukang teluh mah wajib dipaehan nya rusak atuh emang kumaha gitu teluh kumaha lamun aya jelema diteluh kemudian urang bisa malikeun deui eta teluhna dibalikeun ka nu bogana deui masalah lamun bisa mah masalah beteung tetangga urang tadi nama hepe kuari jadi gendut eleh gunung santri mah mani bucitrek bucitrek coba bahasa Melayu naon ayo saya bucitrek sia eta di Sunda makan aya bucitrek segala pokona Melayu mah saya etik lah bahasa teh tak kalau mah teu ngagunakeun bahasa Melayu kering Sunda mah ambalaya aya bucitrek aya nong-nong bahasa Sunda Insyaallah tetangga urang beteungna kuari jadi bucitrek nah kanyahoanana ieu setelah dikadokterkeun sok ke dokter scanning ternyata cek dokter tidak ada penyakitnya bodoh ta dokter beteung sakitu gede na penyakitan tolol dokter sakolana di Amerika goblok cekin penyakitan pugu eta geus bede beteungna dokter bodoh jadi mere obat jauh penyakitan atuh pan dokter bisa mere obat sate lamun aya penyakitan rongsen deuleu hasil rongsenanana ternyata cenah sehat jantung sehat paru-paru sehat darahna bagus 120/100 wah hebat geus masalah ieu mah pugunya ngap-ngapan ngap-ngapan ieu geus teu bisa dahar geus teu bisa nginum tapi cek dokter tidak ada penyakitnya sakitu kadeulean ku urang periksa deui nyana di rongsen geus scan geus kemo waduh di kemo dibotakan asupkeun ke borongsong borongsong mah cek bahasa urang mah bahasa dokterna mah teu nya urang borongsong tutupan geus naon atuh sukeun ka alat-alat ge kanyahoan di dinya berbagai-bagai teh kanyahoan wah mimiti persirahan percelian perirungan kemo mah gitu jadi detail spesifik segala rupa engke aya di dinya tah tertera sirahna segala urat-urat anu aya di kemo mah komplit terkomplit komo lamun di kemona bangsa di Hong Kong di Jepang tah eta teh geus asal diasupkeun geus kanyahoan di urang ge aya tah kanyahoan satu persatu na tek terus dimimiti sirahna datang ka ceulina irungna sungutna beheungna dadana kabeh datang ka beuteungna nu gendutna kabeh terus ka handapna sehat cek sial jasa sakitu gendutna sehat utah getih sehat keneh bae dokter teu bisa mere obat dokter teu bisa ini mah sehat mau pulang aja dok ini orang sakit napasnya juga kelihatannya tuh nggak normal muntah getih habis menurut perkemuan ini sehat katanya ronsen udah second scanning udah ini kayak udah ini mah sehat udah bukan bagian saya sono ini mah ke Gunung Gede gitu ya otomatis gak datangkeun jelema bisa coba
turunkan di Gunung Karang anu bangsa make gelang baharna gulede teh cincin ge kudu nama pan ngan duanya nama genep ngalewihan wah coba jagana aya apal jin aya ge apal jin aya ge jinna eta bae guys langsung dengan caranya sorangan teng atuh ieu mah diciduhan teu datang ditimpah liwat tah tetangga eta lah teu puguh teu karupan tungtungna mah tapi kudu nyahoeun mah kudu jetueun geus kaambeus sihir komo aya bacaanana Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal wa quti'at bihil ardu wa kullima bihil mauta balillahil amru jami'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin pencet ya pencet ampun ayo siap berangkat ampun ayo dek mana balik dek jalan mana jalan coli los jin aya dua yang jalan celi segala tolol ta jin goblok pencet keluar pencet deui hiji deui net babacaan eta babacaan walau anna qur'anan suyirat bihil jibal eta mah manjur eta mah manjur teh babacaan eta masyaallah urang hayang nyaho ieu cenah-cenah kiai coba boga batu ieu hidung amat ti batu ya dia talian kurang sek bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bil jibal tamun atuh teu kajahonya ku batu gibeg-gibeg habak jauh nu nyaho atuh tapi ternyata ngagibeg sorangan eta teh coba urang teh combong cicing bae nya badar asem cicing bae kabar dieuna kitu naon ieu gede tah bangsa batu kinyang wang wah iya hikmahna ya asihan seng hayang guys ieu kinyang ieu yang asihan ieu pokona mah sia mun make batu ieu aja make mobil sok awewe daekeun es kinyang tamat orang lain ka batuna ieu nopana insyaallah ta eta ta walau anna qur'anan suyirat bil jibal baca deui urang pencet aduh panas di mana sih aya aduh di mana buka bumi ditahan saha sia ditahan saha tahan saha ngomong tatangga tapi kalau kada percaya teh kos gitu ngaranna jin ngaco ngaranna jin kecuali bisa ditewak jin nah jin bisa ditewak jin kudu bisaan mah keluar tewak sia kiriman di mana sia hah ayo di mana ngomong nah sia geus beunang dibeunang jin teh beunang katewak jin padahal mah urang newak hitut kan teu bisa itu mah bisa sanu newak hitut atuh jin ge teu bisa lantaran nya ge lembutan tapi lantaran urang bisa ngajinekin jin ku bahasa Al-Qur'an tadi walau anna qur'anan suyirat bihil jibal tok eta bae wiridna sabarakali cenah di wiridna ke 110 poe ulah ngadahar sangu ulah ngadahar cai wae sia tewa kieu aing mah sia jin sa jiprit kula ieu iti tahan ku saha ku mang anu nu ngalaksanakeun saha anu ya idik dibalikeun tah moal ieu balikan kanu bogana apa kanu itu kanu bogana tadinya tah kanu nitahan kula balikeun ku urang set iprit wayana sia ulah balik ka Sukabumi ongkos tadinya baik kanu ditahan ku sia daek sia
atuh asal aya lisong wae kula mah tenang lisong mah babari teh mah lah pokona mah sia geus balik deui ka ditu nya awas sia lamun teu balik deui diancam ku aing ku cara mantra-mantra urang bismillahirrahmanirrahim mal dibaca ku aing ye lepas gazat blok asup ka ditu nu itu gua nu gendut kasaksian gendut kan gendut eta jin ngamuk di jero pohara lamun bisa balik ke masalah teu doraka ngabalikeun kos kitu sebab nu nyana dibalikeun ka nyana cak pikih eueuh masalah ja tukang teluh mah wajib dipaehan wajib paehan tukang teluh tuh kos kitu tapi lamun urang lemah mah masalah di telu misalnya ku batur geus ka dokter bersyariat tetep bae majalah medis ieu mah kuduna jelema bisalah geus bae ulama dek lemah bae cenah kudu paeh geus waktuna meureun lemah bae dek dirasakeun bae ku sorangan atuh masalah kuat mah kos kitu Kangjeng Nabi pernah ditelupan Kangjeng Nabi mentak aya ilmu teluh teh jang di Jawa Barat adalah Sukabumi Pelabuhan Ratu jang di daerah Ciamis di ditu di Pangandaran jang di daerah Cirebon eta didinya di pantai Cirebon jang di ditu di Jawa Timur atau tempat-tempat teh sarua ai Banten mah ilmu teluhna leutik Banten mah laleutik ilmu teluhna saeutik aya mah aya ngan leutik ilmu Banten mah teluhna teh teu pati sabaraha entek eleh perteluhan mah ku Sukabumi eleh perteluhan mah ku Pangandaran di Banten mah aya ge saeutik aya lalagan doang Banten mah paling ateul kos kitu doang we ilmu Banten mah ke datang nu neluhna ge ka dinya sia mah diteluh kunaon nyana sia beuteng di kieu-kieu dibacaan cabut set buat keluar engsel Masya Allah di beteng aya engselan cak keluarga coba keluar ke noloba kula dek ngabangun bisa jualan engsel orang ya Allah ya Rabbi bisa bisa henteu kos kitu ngan kos kitu mah henteu nu sabenerna mah Naya fa ilam yamus lam tuzadil jawaif lamun teu paeh eta jelema nu dianiayana fa ilam yamut maka lamun teu paeh jelema anu dibacokna lam tuzadil jawaib fil azhar temenang ditambahan tatuna nurutkeun ceuk kaul azhar sakitu bae yakni mumasalah walawi tasamatu sumamata Izaid dianiaya kuki Umar walikatna dibacok make bedog jero luar biasa tete Izaid dibacok kuki Umar atuh Izaid hayang males kaki Umar Zaid hayang males kaki Umar bacok deui cek Zaid ieu mah geus bae kula mah hayang akur bae lah
walikat kula di dia ieu dibacok jerona kira-kira bangsa ukuranana 10 cm maka kula dek ngabuacok deui atau dipasrahkeun ka algojo soal ngabacok nama dek ku sorangan mangga dek dipasrahkeun ka algojo supaya akur meh mangga sakumaha nu dihareup teh ya otomatis dibacok deui kan ku Ki Zaid walikat Ki Umar akur kuari Ki Umar ngabacok Ki Zaid walikatna 10 cm jerona dibales ku Ki Zaid setelah di BAP ulah main hakim sendiri tetap temenang tetap aya hukum di negara pasrahkeun urusan kisos perkisosan di negara jadi panggil ku negara tak eta jang nyelesaikeun berbagai permasalahan negara mentak struktur kenegaraan anu rapih pelaksana nak kudu anu adil nu jujur sebab ieu urusan berkelanjutan jaga di akhirat tah kuari mah Ki Zaid geus malas ka Ki Umar ai praktea sumama tak paeh Ki Zaid teh dibacok ku Ki Umar walikatna kemudian Ki Umar teh Ki Zaid malas Ki Umar geus rapi balas ternyata tidak hasil bacokan Ki Umar ka Ki Zaid horenganan merambat pae tak Ki Zaid teh anu dibacok pertama teh pae geus dibales ai bacokan pertama nama ta eta teh kudu dikisos apa henteu ja bacokan nama eta keneh datang kadinya ieu permasalahan Masya Allah balikan deh padahal mah ieu mah teu dilaksanakeun teh ieu mah kajeun bolak-balik di dieu bae geus ngajina nyaho ye Ki Umar ngabacok Ki Zaid walikatna 10 cm pihak Ki Zaid lapor kanu berwajib polisi nanggep Ki Umar sidang di meja hijau setelah data-datana lengkap bahwa Ki Umar adalah pelakuna lantaran loba saksi-saksi maka Ki Umar kuari dikenakan sanksina mu masalah akurkeun bacok deui urusan ngabalsna dek langsung ku Ki Zaidna atau aku para wali-walina atau dipasrahkeun ka algojona nu jelas bacok deui Ki Umar sarua jeung bacokan Ki Umar terhadap Ki Zaid taralik sapoe 2 poe 3 poe ternyata Ki Zaid horenganan parah nemu nu Ki Zaid teh eta Ki Zaid tah berkelanjutan pe kitu kumaha eta teh apakah Ki Umar teh kudu dipaehan deui apa henteu cek di dieu cenah walau ikasolamun geus kisos Ki Zaid maktuun ye beres bales teh sumamata Ki Zaid paeh bisirayatin kulantaran marambat tina ngemuna eta tatu tak pali-wali maka menang kawali na Ki Zaid hazun menang ngabalas langsung maehan deui Ki Umar lantaran tidinya keneh tatu nama pas paehan deui bae geus ngan carana langsung penggal leherna kadua alternatif walahu menang ampun ngahampura bae binis fidiatin kalawan saparodiat kuari manggeus bayatulah geus pae Ki Zaid na pihak walina kuari mah teu nungtut urusan ka Ki Umar jamales geus ngan kuari mah dipenta bae ayeuna mah saparodiat tuh
baraha 50 onta mun 100 onta setengahna 50 onta 50 sapieun harga sapina anu geus manjing eta sekitar 10 juta berarti lamun 50 juta mika peteknya sing hararade ya urusan nukos karari Masya Allah karim rarempan jasa walau kutiat tiada lamun dipegatkeun dua leungeun Ki Zaid dianiaya ku Ki Umar dua nana dipotong leungeunna kemudian pihak Ki Zaid lapor panggil Ki Umar ternyata data-datanya lengkap bahwa benar-benar Ki Umar pelaku terhadap pemotongan leungeun Ki Zaid ya dibalaslah maka pihak Ki Zaid ngabalas ka Ki Umar aiprak sumamata Ki Zaid maut tetap wali alhazuk menang geus ka walina langsung ngaberesan bae geus diberesan deui Ki Umar napaehan bahkan fa in afa lamun ngahampura mah pala syai'alau teu kena sangsina naon lah jam males geus dipotong leungeunna ngan nasib Ki Zaid ku ari paeh akibat dari pemotongan dua leungeun lah cek pihak keluarga geus we geus masalah diampura geus masalah walau mata wallahu